acara matuh dongeng enteng pangbeberahman. Mang Jaya sapara kanca bade ngraskeun hanca dongeng katunda carios nyambung judulna Lodaya Mamalihan. Ieu dongeng karangan Bapak Tatang KS ayeuna nincak bagian ke-15. Para mitra anu mulia, teu karasa lumampahna rahmat jeung sapada baturna. Geus jauhna keur ti tempat nu dipake reureuh tadi beras ka jalan ronaan katingali ti jauhna aya hiji warung sisi lembur. Kuning euy kabeneran aya warung belah kalere euy. Mangkaning dewek meunihanang hieuh yang inung di tadi keneh ti koro asa tuhureun. Namun urang ngarop heula euy. Rahmat kalebah kebat jeung baturna. Rek nyimpang heula ka warung ari anyou nyampak aya 5 urang lalaki. Dina rinatna matak nyurigakeun sabalah nu saurang gawena mureleng wae kana beungeut Rahmat. Tapi Rahmat dina waktu harita siga nu teu eungeuh. Sanajan harita aya nu mencerongge ngan gek we diuk jeung si Jobin. Ngareneng sedeng baturna ngariung tinggal lemprak kana peuntang kal sawo. Sabab rek milu diuk heurin ukur aya bangku hiji. Cing bunyunkeun cai tehna, Rahmat minta cai kanu boga warung. Sabaraha hiji ujang? Tanya nu boga warung saurang awewe tengah tubuh. 13 bu. Aduh kumaha atuh gelasna ge mung aya 4 siki deui ujang. Bios nungtut teh bu sapali-sapali. Sareng deui lah. Giliran gelasna gampil. Tema Rahmat. Bari ngarongkong goreng peuyeum hareupeun saurang lalaki nu geus nyampak ti tadina aya di dinya. Da atuh kakarege-rek diuk ke deleungeun Rahmat ditepak habat nepi ka gorengan peuyeum ngaceng. Meneran rag-rag kana lahunan si Jobin. Ye, naonna di baraya batur nyokot goreng peuyeum ngadonepak kana leungeun? Cek Rahmat ukur sakitu. Sedeng nu digeunggeureukkeun mah ti popolotot bangun ganas naker. Naonna di sia? Nu pangajena keur sia barang kokot teh. Rek ngagaris kana irung dewek, teu bisa nyebut punten si laing. Pokna teh bari mureleng beungeutna ngadak-ngadak semegeuni. Lir beusi atah beuleuh. Oh, maaf atuh rarasaan mah jauh kana beungeut Cibaraya. Tembah Rahmat leuleuy, sedeng nu boga warung meuni pias inggis aya kaributan. Maaf cungur sia deuleu. Bejer balagana keur samaneh loba balad. Dikira dewek rek ngitung balad ilaing, hiji ge malah dipangjatkeun deuleu. Pokna ngadon siga nu ngajak ngesang atuh kanu anyar datang. Atuh Rahmat nu tadi-tadi leuleuy jadi panas sarta nemal deui. Ye, Kibaraya. Nah, jadi kitu. Kuring mah ka dieu sotenan rek nemongkeun kawalagaan atau rek nemongkeun loba balad. Keur aya kapentingan bari datang ka dieu kuring ka warung rek ngadon ngopi. Lain rek ngadon ributan bari lage. Sanajan kuring mau batur aya welasna ge moal rek ngoroyo ka anjeun. Ka untuk ku kuring sorangan di singhareupan ge. Teu ka untuk kuring mundur naon hesena. Namun salupa gitu siling coba-coba ngajajal deweknya. Lain rek nyoba-nyoba, tapi ai sakiranjeun hayang dicoba mah teu naon ku kuring dicoba. Dan ulah di dieu karunya keur boga warung bisi daganganna hancur. Karena pasti diri kuring boh anjeun kudu ngagantian nu dagangan tah. Lantaran kamodalan dagangan teh, lain menang mentaan. Temalna deui. Mun siling garewek, cek eta lalaki muncereng. Bari ngorejak nangtung terus nyinglidkeun leungeun baju kampret. Lain nguntup deui atuh baraya. Hayang nyoba we sugan kuring nguntupan. Ayo, rek di mana sia? Cek eta lalaki terus keluar tina jongko warung. Nya hancur teh ngadak ngesang? Rahmat nanya. Untuk tanya deuleu ayo ka dieu kan lega. Temana bari ngaleos kanu lega. Porosot Rahmat ngalaan sarung nu dibelitkeun kana beuheung sarta dialungkeun kana lahunan si Jobin. Kajreng lutung luncat tina tak-tak kana bangku terus acereg-aceregan. Sakapun mengpeunan beungeut taksiran lamun dijelema mah ngarasa paur kudu jadi dunungan. Serog Rahmat adu hareupan di tempat nu rada lega. Sedang pilawaneun geus siap sadia mere pasangan. Kitu deui Rahmat. Ayo maju sia lasun. Gampang. Dewek mah silaing heula kadinya sabab silaing ngajak ngesang. Tema Rahmat teu daek nyerang ti heula. Tetep ngajega tina kituna nu jadi lawan teu ngalobakeun miceun waktu ngan selebar ngirimkeun gempuran peuleup meuni nyebrut bila lempeng kana beungeut. Sakiceu Rahmat rikat ngejeng ngadengdekeun awak geblos gempuran nu munggaran ti pihak lawan ngageblos nyamos. Jeleng Rahmat luncat ka sisi kilek malik deui kalawan mere pasangan bari leungeun duana pepeta nemongkeun jurus-jurusna. Montong aja sia bengu.
lain ngejat sieun dewek menyoba nepi ka mana kapinteran lain dewak jelema nu ngejat kurang ajar sesedan nu jadi lawan tambah nafsu cileng luncat para mitra kahareup bari muterkeun awak marengan ngangkatna suku sabeula siuk suku nu jadi lawan ngahiuk rek ngabanting beungeut lep Rahmat rikat ngalelep micin pibahyaeun bareng jeung kitu Rahmat ngabistelkeun gempuran peureub kenca dikewong rek ngabentur tulang iga ngan orok kaya nu jadi lawan age cukup rikat gentak ngajuralitkeun maneh dina siraheun Rahmat bari dampa suku geus nampu rek ngajek-jek tak-tak sanajan Rahmat nya kasebut murah keneh ge ari dina bab pangarti jeung bawanen mah geus masagi sakiceup kareret ku Rahmat dampa suku nu jadi lawan geus rek antel pisan kana tak-tak gentak ngadoyongkeun awak bari ngarawat bitis nu jadi lawan net dicentok puguh we nu jadi lawan menimeh-mehan rek ditotong sasat keur ngangkang di luhur dicentok suku hadena nu jadi lawan teleh pinter manehna gentak ngajuralit celek napak deui kana tanuh kilek Rahmat rikat malik kalawan teu ngalobakeun biceun waktu ari malik ari sabut Rahmat males ngirimkeun gempuran satakar kebak da puguh dibarengan ku hawa nafsu puguh we lamun seug kajal manu cileureun mah geus hanteu matak ngajengkang bari rebah dada ngan bubuhan lawan age cukup nyangking pangarti rikat ngadoyongkeun awak ka beulah katuhu gablos gempuran ti Rahmat nyamos matak seueur seak suku nu jadi lawan nyepak-nyepak kana bitis maksudna supaya Rahmat ngajuralit ti beubeuh tapi gagal sabab Rahmat rikat ngajaul sahibas dada bareng jeung kitu ramo leungeun nu jadi kencang ngiprat beungeut kalawan teu mis deui cabet lengah nu jadi lawan ngalengah malah mundur salengka keur kitu disusul tepus tak-takna dicentok net cenah nu jadi lawan kadenge ku sararea ngaharekeun siga nu seueul sabab waktu awakna dongko dipapag kutu Rahmat kuat harita meuyegeung tayona hulu angen geus angkarasa seueul kilek Rahmat malik terus ngalegot deui ka beulah katuhu bari kuda-kuda nyerong 80 derajat dikira kudu nyaksian Rahmat rek ngaleos na atuh ari jauk tulang iga nu jadi lawan ditotong ku siku ti gigir jari jeg bru nu jadi lawan rubuh atuh si Utun siga nu atoh ngadon jujuralitan dina bangku awi gigireun si Jobin terus keprok taksiran milu atoh dumeh dununganana unggul celeng Rahmat luncat bari ngalugas bedog kitu sotenan lain rek terus mahala nu jadi lawan tapi sadar sakadar rek nganyingsieunan hayang nyaho nepi ka mana kawanina nu jadi lawan korejat lawan ngorejat terus unur-unuran bari muringi semunu gigis mentong unuruan silaing sia hayao geura tewak ieu brog dewek ieu mangkaning anyaran meunang ngasah deuleu ceuk Rahmat bari terus ngadeukeut nu jadi lawan na atuh bereng-bereng teu jadi lawan ngadon mabur sakalumpat lampet kitu deui baturna nu opatan kabawakeun ting balecir nepi ka urut ngopi na ge teu dibalayar atuh akhirna nu boga warung celeumeut dumeh daganganana can dibayar kojeng Kang Rahmat nyampeurkeun deui ka warung aya dewe manusia gelo teu pugu-pugu ngadorek nemongkeun ka jago samarukna ku dewek moal diladenan meureun ceuk Rahmat bari ngalaan cau amon sasiki song dibikeun kalutung ka deudeuhna urang mana jelema nu kieu Bu pokna nanyakeun ka nu boga warung uka atuh ujang dana me tepang ibu oge barang oge matak pikasieun socana ting ralina ting darilak malih nu saurang mah nabe patelak sareng ujang ngangge nanaroskeun rana sagala ku ibu teh disanggem teu aya we sanaos adina aya nage istri rana jalanan jalmi na picurigaeun saperti jalmi jarahat tema si ibu nu boga warung bari nyician cai enteh genep gelas kalawan baturna Rahmat pada cungceg nyokotan cai aplusan sabab gelas nangan aya genep siki keuretan kitu mah sanes panginten deui ibu tangtos jalmi jarahat teh da upami nemeh henteu mabur masih ada digorok sakalian ti corona ku cungo bedog hanya kawe ngadon jicir mun ujang ieu we tilas ngaropina teu acan dibayar pisan duka sabaraha jalan teu acan katinggal sareng naon-naonna nemeh eta katingali cau etos orot tadi masa teu acan anjeunna kadarieu we teu keneh sasika teh kantur 5 siki deui bios dibayar sagantenan ku abdi keun hitung-hitung abdi micieun sial dangkal ka manehna sok dinya we ngaropi euy ngopi naon euy ceuk Rahmat mitah ngaropi ka baturna atuh teu hararese pada cungceug nyarokot opieun masing-masing kahayang
Kitu di Rahmat jeung si Jobin ngaropi. Harita Rahmat sajeroning keur ngopi teh pirajeunnan ngobrol, malah tumanya sagala kasih ibu nu boga warung. Udupi ka lembur ieu sok aya jalmi jahat sapertos rampoga adana pibangsat. Ih, ujang meni teu sirikna unggal wangi puguh malih wangi mangkukna. Domba anu juru tulis oyo saopat-opat, mangkaning domba anu sakitu baradagna aya nu maling. Tos kantengan nu kaicalan ku hayam sareng anu sanesna mah. Atuh kamari ieu lembur itu ujang, ku geuning tuh ti dieu katingal nu aya tangkal asem didongkapan ku rampog aya kana welasna jalmi. Lajeng kamari ieu kahalangan ku 4 dinten, aya istri meuli tegep naker hideung santen ngado di bawah lulumpatan. Ku saurang-urang kali pameget. Sami we sareng ujang jakungna malih mah. Harita kantos liren di dieu, bung teu kantos ngaleueut. Teu lami arangkat deui meuli bangun anu rurusuhan. Bukaya nu udag naon tah teu terang ibu mah. Ceuk boga warung. Nyaritakeun manggihan saurang awewe di bawah lulumpatan ku saurang budak lalaki. Atuh hate Rahmat ngalenyap ceuk pikirna palang siang eta teh nyisari di iwa. Upi eta rupiah pamegetna kumaha ibu? Rahmat nanya bari ngareret ka si Jobin. Rupina mah koneng-koneng ujang angge kopiah hideung. Teu katingal aya tanda-tandana bu. Rahmat beuki talete siga nu ngayang-ngayakinkeun ku manehna dumeh aya ilapatna. Teu aya ujang biasa we raraina mah teu ceda-ceda acan atanapi tanda-tandana teu aya mung pamitu lepat mah titingalian mah cepilna duka palih kenca duka palih katu siga aya karangan segede kacang hejo. Tema si ibu tukang warung. Puguh Rahmat asa diingetan ras kana impian manehanana. Aya caritaan ti hiji awewe yan anu mawanyi sari teh lalaki. Dina ceulina belah ti kenca aya karangan. Dupi ujang aya nu dipilarian kitu. Pokna deui malik tumanya ka Rahmat nu keur neuteut ka si Jobin. Ah henteu bu. Ieu mah nuju mohon wangsul tina uleman abdi teh. Tema Rahmat ngabohong bari nyarita teu pati tatang. Majarkeun teta sebalik diolah ti onangan. Sok padahal nya keur aya nu diteangan ku manehna geus 2 poe 2 peuting can manggih laratan gerendeng Rahmat haharewosan ka si Jobin. Bin palang siangnya euy. Nisari aya mawa euy nyiwat euy. Dunia sakuru pisan ni sakumaha beja ti si ibu dina impian. Yen nu mawa nyisari teh hiji lalaki nu dina cilina beula kenca aya karangan. Nya impian je tu pisan euy. Harita para mitra sadaya si Jobin ngajawab. Oh, kuring ngajenghok nih ngomongan si ibu teh kang. Ngakur bisa nyimpian akang geuning. Tema si Jobin jep jarempe deui. Sedang baturna tarong we ngaropi tayohna lapareun. Cai ge meuni geus aya nu beak 2 gelas sewang hampir sapoe sapeuting kituna teh teu marangih ngopi. Pareng harita manggih warung opieun atuh teu matak aneh lamun kokomoan teh mah. Aya paribasa anu tas puasa manggih lebaran. Hampir aya kana sajamna Rahmat jeung baturna reureuh di eta warung. Teu lila Rahmat mayar urut ngaropi samalah cau anu geus didahar ku nu mabur ge dipangmayarkeun sakalian ku Rahmat. Geus kitu mah leos arinit deui ninggalkeun warung kopi. Terus kebat lumampah ka dalon-dalon sigana teh kana kamana we tepina nurutkeun indung suku. Tapi dina laleumpangna teh teu rusuh-rusuhan biasa we sawajarna. Di mana geus carape reg areureun heula ngadon reureuh di tempat nu tiis. Da puguh lain aya jugjugeun teuing nu penting mah atawa aya udagan sasat keur maluruh nu ngiwat nyisari. Tapi aya oge anehna keur Rahmat jeung sapada baturna. Sakitu ngaliwat ka pilemburan oge bari sok rajeun paamprok jeung anu ngalaliwat teu dicuriga cacak harita marawa bedog ditinggal raplek dina cangkengna. Biasa we ditanya henteu nanya henteu pahare-hare. Biasana lamun init-initan kanu jauh heug paamprok jeung nu teu kenal di mana teuing tara diganggu. Komo panggih jeung awewe ngora keneh mah sok wani ngaheureuyan. Ningali ingon-ingon batur sok dibarawa teu kitu sok ngabegal ka satiap nu ngaliwat. Tapi ku harita mah anak buahna ge ngadak-ngadak walagur. Tapi kareu peuting Rahmat sadiparengkeun bisa tepung jeung nu keur diteteangan. Kayalian saurang lalaki nu dina ceulina aya karangan. Rek maluruh nyisari wungkul can nyaho padumukanana. Tongkohan Rahmat teu kungsi nanyakeun panganyerkan atawa lemburna nyisari. Waktu dirawatan ku Rahmat. Ngan kitu jeung kitu wae pagawean Rahmat jeung baturna meh hampir 3 poe 3 peuting. Ngadon aprak-aprakan bari can hasil nu dimaksud. Tapi ka hiji tempat Rahmat jeung baturna areureun kalawan Rahmat cumarita.
kahareupeun baturna anu keur tinggal lemprak bangun anu lalungse. Taina mah kieu euy lah, bisi si lain ngerasa capek. Malah lain bisi deui euy pasti kana carapena balas aprak-aprakan. Geus aya kana 3 poena. Junge ka ditu baralik deui ka lembur. Ongkohan euy malang ditinggalkeun ku sararea. Ka hiji kitu kaduana dewek geus beakeun autel. Lamun hayang ngaropi teh mah ti mana keur mayarna, moal hade sararea ngaliburona man euy. Ngan dewek mah jeung si Jobin katu si Intarek terus meakeun ka panasaran. Hayang manggihan hiji jalma nu diceritakeun ka mari teh. Tapi moal di tepi kableng mah dewek teu balik deui. Hayang nya horek dipaluruh sajero 2 poe deui. Atuh kapangih syukur teu kapangihkeun bae kalawan pasti dewek balik deui ka lembur. Mamatak junge ka ditu euy sabagian baralik. Ari aya di lembur mah saorana we aya sampeud hareuna euy. Cek Rahmat mitah baralik ka baturna, celengkeung aya saurang baturna nyarita. Dagang apa mah terusnya? Nya dewek mah jeung si Jobin katu si Intarek terus lumampah. Meakeun ka panasaran sapoe 2 poe deui. Eta kira-kira ka moal raos honcewang ukur tiluan? Lah, nah make jeung honcewang segala. Kumabayahna we ngadunasib. Teh Rahmat bener-bener geus teu ngarasa keung atawa sieun. Maka aja na tu ari kitu mah, gatuh kuring urang sini doakeun we. Muga-muga akang jeung si Jobin katu si Inta sing aya dina kasalamatan kalawan sing hasil mamaksudan. Kitu deui kuring jeung batur-batur murek baralik sing aya dina kasalamatan. Nah, omatnya kayak di mana geus aya 2 poe teu manggih raratan, udah ka mana-mana. Kajian balik ka lembur, padahal eta akang hayang boga pamajikan tak naon yang ada anu sejen. Teu kurang piliheun teu kurang palawan, cek baturna. Katelah si getuk ipat-ipatan si nu manghariwangkeun ka karna dumeh di baturan kuduaan. Tang tuh di mana 2 poe deui teu kapangih mah dewek pasti balik euy. Nya tuh ya kakang kuring ngeureuyeuh ayeuna mangpung isu keneh. Ngan kadewenya si Jobin jeung sing hati-hati jalan euy bin euy. Pogo atuh jeung sing salamet sare di jalan. Ade mi HP kelenci dewek euy pangbarwalankeun. Heug lah. Tema si getuk. Geus kitu mah bring jalma nu 8 urang baralih ka panganjer kanan. Ari Rahmat jeung si Jobin katut si Inta terus we ngadon ngararem di eta tempat. Nu kabeneran aya saung sisi kebon huma. Bener lamun ditilik-tilik mah Rahmat ngadonyang sara diri sorangan. Teu puguh-puguh ngadoneneangan Nyisari jeung nu ngiwatna. Bari canyaho pisan di mana Nyisari padudukanan. Tapi danya kitu para mitra. Kasebut lalaki nu geus kabungbulengan ku hiji awewe. Sigana mah kaje nyorang leuweung geledegan teu ngarasa risi, teu ngarasa sieun. Top badak top maung lain bobohongan. Sok padahal lamun bener-bener Rahmat geus aya niat hayang boga pamajikan mah. Moal burung meunang deui pijodoeun komo kitu Rahmat kasebut jajak kakene tur boga rupa hade tangtungan. Awak jangkung pargel keur meujeuhna buta tulang buta daging. Keur meujeuhna belek kesenteng dasa pamohalan. Manehna teu boga jodoh atawa aya awewe numbungin ka manehna. Asal ngarobah akhlak kalakuan jadi jelema bener tara daek curaling atawa ngalampahkeun babadog rampong. Nganduka teuing kumaha sanajan Rahmat geus mineng manggihan barudak parawan di pilemburan oge eueuh jorojoy bogoh. Tapi ari ka Nyisari mah bari ceuk anu geus nyahoeun mah kana rupana teu pati geulis, malah geulis keneh nyimas Nurbaya. Kulantaran ku bogoh teh sigana teh meniteu sirikna ti peuting ka impi-impi. Ti beurang kagunamkeunan teu we jadi gering ngalang layung kaedanan ku Nyisari mah. Da nya kitu ketang. Boh di lalaki boh di awewe sanajan rupa goreng patut di ari ku bogoh mah. Jeung suka katingalina teh asa geulis we lamun di awewe. Lamun di lalaki kajen teuing irungna berwes katingalina tasep jiga Arjuna. Duka teuing jam sabaraha harita. Saurang eueuh nu baroga erlogi. Nganu puguh mah geus peuting sabuder manhab meni jempling. Poek mongkleng buta rata teu kadeuleu ngupetkeun curug-curug acan. Sora lonok ting kerileung da puguh patempatan loba tatangkalan. Cika-cika ting carelak kaluar tina rungkun. Bentang kakarabijil hiji dua kitu ge tiba celak-celak. Langit bengras taya aling-aling nuti sakumah lila pucung mul bulan katarabijil. Ngancan bengras sabab kahalangan ku mega. Sakapeung bengras sakapeung melempem. Ngan kitu jeung kitu bae kaayaan cahaya bulan peuting harita. Tapi nyedak kapeuting nakeun mah berai bulan caang meni ngeberak lir ti beurang. Angin ngadalingding muraikeun sora sasato anu biasa liar ti peuting. Dan daunan ting keresek ting korosa katebak ku hiliwirna angin.
karasana asati siga nu pendeh hate kasa urang budak jajaka tayalian Rahmat alias sida dari emas nu harita gawe ngalamun bari ngahurun balun kutulang pikiran kumalayang rus ras ka zaman ka tukang-tukang samalah make ras zaman baheula keur leutik kalemeng kacipta waktu hari-hari silih eleng silih teungeul ku angel jeung adina ras diinget kanu jadi indung akhirna hate Rahmat ngarasana langsa hirup teu boga pikeun paheuyeuh-heuyeuk leungit didinya Rahmat kakara boga ngeurik ati ras ka indung ras kanu jadi adi geus sakitu welas taun teu tepung duka masih keneh aya duka keneh geus taya di kieuna kitu nurutkeun ceuk sawangan batin Rahmat ret si Jobin ngareret sabab manehna can sare sedengkeun intamah ti barang reup magrib geus ngaguher ngarengkol kawas kuuk dina tumpukan jerami garing ngaso heula ngaso harita si Jobin nyarita penyen kuring wakang geus sare dumeh teu kecet-kecet orang masih kena cungli geuning cek si Jobin bari neuteup ka Rahmat katingali remeng-remeng acan tema Rahmat siga nu hoream ngomong kunaon atuh cungli wae ini geus sare geus meujeuhna reureuh si intaun geus ngaguher kitu si Jobin ngareret ka baturna geus ngagebra bari ngetong di pikiran teuing perkara Nyi Sari mah tukang lah mabehna we tunaha kapanggih we syukur teu kapanggih teu nanaon sabab we mah loba keneh doaya nu leuwih moher tibatan Nyi Sari ataau Nyi Nurbaya pentingna nu leuwih demplon leuwih ada dao lah kanggo selain teu jawara we make leutik ati perkara awewe kitu yang abdunya sarubak daun kelor mah kang mah pokna ngomongan Rahmat dumeh keur ngalamun dek ngahulang sote lain mikiran-mikiran ting perkara awewe heuy eta mah kumaha milik dewe kapanggih wae jeung Nyi Sari syukur teu kapanggih teu nanaon kitu aya naon di pikiran teh tuh si Jobin siga nu panasaran para wargi sadaya hayang nyaho kana eusi batin Rahmat nyeda puguh dewek teh euy teu puguh-puguh ngadon rasa inget kanu jadi indung jeung kanu jadi adi geus aya 18 taun dewek teu patepung teuing aya keneh teuing geus eueuh akhirna hirup dewek nu ngelis nyatang pinang teuing bohongan bin hari rek diteang kalemur lain lakon deket-deket bari di jalan ge biheung inget sana keneh biheung moal disebutkeun indung dewek atawa adi dewek geus ponok umur dawuh pirasat-pirasatna cat Rahmat rada lumengis bangun sebi eta tuh kumaha pangnakang biang bisa pabisa jeung indung Gatut Adi nakang jati sarakan ti leutik atawa indung bapa akang pabisa anu artina mah akang milu jeung nu jadi bapa jadi ini milu jeung nu jadi indung gitu berenya si Jobin talete lain gitu nu jadi lantaran nama euy ngan baheula waktu dewek jeung jadi adi keur lalu ti keneh dewek arinit jeung nu jadi adi katampian balik ti tampian paamprok jeung dua orang lalaki geus rada kolot anu pi umurna mah kana 20 tahunan dina waktu harita teh geus kitu tah harita eta dua urang lalaki nyaritakeun indung dewek dadak-dadakan gering ripu nyatu kulantaran dewek jeung nu jadi adi lalu ti keneh careurik hargenyeng dewek jeung nu jadi adi digaranong sewang-sewangan terus dibawa ini cenah mangarah gancang balik ka imah tapi lain dibawa ka imah malah terus indit kanu jauh bari dewek jeung nu jadi adi papisah dewek dibawa jalan ngetan adi dewek bawa jalan ngaler datang ka hiji leuweung dewek ngaro ditinggalkeun ku lalaki nu ngaganong teh puguh dewek teh jeritan ngagegero nu jadi indung samalah dewek tulung-tulungan tapi saurang ge eueuh nu nemalan da puguh kasebut di leuweung teh atuh akhirna dewek terus kapidangdung di leuweung nang tilu ka opat poena dewek aya nu ngarawatan ku saurang awewe nu rek ngalasuluh tapi ka umur dewek kurang leuwih 15 tahun merolos nya nu maksud nama rek neangan nu jadi adi tapi boleh nepi ka kiwari teu tepung deui geus puguh jeung nu jadi indung mah tak kitu pangna dewek ngalamun teh ras kanu jadi adi jeung kanu jadi indung ceuk Rahmat panjang lebar ngadadarkeun riwayat hidupna zaman keur leutik teuing atuh lamun keur mikiran kana urusan zaman baheula mah
dikira kukuring mah ngalaman urusan awewe gitu ngalamun teh eta acan tepung pisan jeung diinung atau jeung jadi teh nepi ka ayeuna mata beleng we nepi ka kiwari ge teu manggih laratan pisan dalam mun kitu malah lakon moal ngalaman hirup kieu malah cantang tuh ngahiji jeung maneh katuk nu sejena hirup dewek teh biasa we riung pulung jeung jadi kolot jeung jadi adi di lembur teh marah matluk tungku nyebang kang mungkin aya paribasa takdir teu beunang dipungkir kadar teu beunang disinglar milik teu pahili-hili bag jatuh paala-ala kulak canggem bag Jawa contona samodel diri akang pangna kuring jadi kieu kalawan hapekeun diri ka akang alatan tinu jadi kolot keneh bapak kuring baheula ngadon boga deui pamajikan sanggeus inung kuring maot kulantaran aya kasebut inung tere saherang-herangna ge cai beas sok aya we nimulkeun kateungeunah kana hate kuring dipitnah majarkeun maling hayam anu baraya inung tere kulantaran jadi bapak menang kapangruhan ku inung tere ka kuring disiksa ku jadi bapak tidinya mah balenyeng we kuring teh nyarita mah kabur caritanya kalawan bisa tepung jeung akang tina alatan harita kuring gelut jeung akang pasal perebut dahareun menang panimu tangtu akang ngiut keneh zaman harita kuring rumasa eleh jajaten akhirna mikolot ka akang nya lain beja kapinteran jeung kawani akang cacakan harita keur pada atah keneh ayeuna komo diri akang geus kasup kana golongan jawara nomor wahid atuh cek si Jobin ditungtungan ku muji ka Rahmat si lain mah biasa bisa wae bin geura sare kalinya lah sugane meunang impian walus cek Rahmat bari mesem goledag ngedeng dina tumpukan jarami gigireun si Intan nya we lah sugan ngimpi di kegepan bidadari lah mimpi jadi raja lah meureunna resep eta meureun selir loba tahakaneun loba welah senang mimpi jadi raja mah tema si Jobin goloyoh manehna ngedeng nu teu kungsi sawatara menit reup sare samalah si Jobin make kerek patemalan jeung si Inta patarik-tarik kerek geus teu jadi kaheran para mitra di tiap-tiap tempat babakuna di pakampungan rebun-rebun keneh kaum lalaki nu masih keneh jarag-jag keneh mah para mitra pada arinit ningalkeun imahna sewang-sewangan nu ngajugjug ka kebon anu ka sawah ka reuma umumna pada nyiar kipayah pikeun dahar sapopoe anak jeung pamajikan teu sumingki ngarasa tiris ku cireumis teu hoream sungkan ancrum kana leutak sawah pake rubat rabet jeung bau leutak garing teu ngarasa hina da kitu kaayaan para patani samalah lain kaum lalakina bae anu mariang ti imah sewang-sewangan teh sanajan kaum wanita ge teu kurang nu ngagarap pakaian masing-masing aya oge nu saukur ngadon buburuh ngaramet atawa tandur para mitra mangga urang lajeng teu deui tapi kasebut nu jag-jag keneh oge teu miang kabeh rajin aya nu cicing di imah bari boga pagawean sejena contona saurang budak jajaka katingalina kudu teu nyahoeun mah kana eusi batina dianggap budak jajakan ku ulun atawa hayang eueuh ka hayang atawa bisa disebut jelema kurung batok jeung liana ti eta basa-basa nu teu merenah sakitu geus nganci kawanci hanit moyan teh ngajejentul we sorangan diuk dina kursi di hiji imah luruk jandela bari kituna teh manehna bangun anu jauh paninengan ngumbar lamunan enteng anteng naker si horeng si mana horeng eta jajaka tajalian ti karna incu kukutna aki jantra manehna geus aya 2 poena cicing di imah lurah hormat heuleut setengah jam gurutak aya saurang wanoja anak lurah hormat muka telah nyisari nyampeurkeun ka teras kasampa karena keur ngalamun dek nyisari diuk pahareup-hareup jeung karna pok nanya menilirih naker Kang nuju ngalamun naon ngalamun saha katingalieun meuni anteng naker sabrus anu tebih paninengan akang mah ngaraosin akang ngacalik di dieu wireh abdi kirang kagaduh geus atuh Kang da sakieu buktosna kaayaan di abdi mah cek nyisari bari neuteub ka karna bangun alun Nyimas akang mah ngalamun sote sanes ngarosina tina perkawis saur Nyimas kirang kagaduh teu pisan-pisan akang mah gaduh ebutan kadinya malih akang ngaromoskeun janten jalmi hina akang mah parantos nemrak teu aya kagaduh hirup oge akang mau kursi rarak siruruk di nu sanes mung akang ngaraos abot ku perkawis kasauran janten Ibu Rama Nyimas dina wengi kamari
Panginten ku Nyimas ke kadangu akang teh ngaraos ngaranyu ingis abdi nyuhunkeun tanyakan ka akang atanapi abdi sareng akang sieun teu silih pikanyaan. Nyi Sari nyesedak tumanya bari teu leupas tina paneuteupeuna. Sanes kadinya maksana Nyimas. Ari atos kunaon atuh? Nah aya nu karaos. Nyi Sari asa beuki talete. Teu aya nu karaos akang. Atos sing muntah naon atuh Kang? Ditaros kieu teu ditaros kitu sanes. Dan abdi mah ngaraos bingung we mutanana. Nyi Sari semu keuheul. Kieu ari kedah-kedah teuing disanggemkeun Nyimas. Wengi kamari tuang rama sasauran bade ngadahupkeun Nyimas ka akang. Kalayan kasaksen ku sababaraha urang jalmi nu aya di dieu. Tos kantenan ari tuang ibu. Atuh kantenan akang ngaraos leuwas liwat saking diwuwuh ngaraos isin anu teu aya papadana. Margi akang ngemutkeun kana pakaya diri pribadi. Sisip diri sang-sang badan sanes paripaos deui. Estu saleresna hirup akang teu aya kagani. Sanggem cohagna maliuk eueuh ragap taya. Teu harta teu harti. Sajabi ti kitu akang kasebat jalmi ngumara diwuwuh nu ngelis teu sanak teu kadak. Cukleuk leuweung cukleuk lamping jauh ka sintung kalapa. Sedang ayeuna gaduh istri teh sanes tanggung jawab enteng-enteng. Nu hartosna kedah dibayuan tiap dinten. Kedah dianggean, kedah di bumian. Sedang akang bujang-bujang tiasa ngalaksanakeun kawajiban sakumaha nu disanggumkeun embe. Diri akang oge kieu keneh upami aya keneh mah sepuh. Nah hesekeun keneh kanu janten sepuh. Rajeun nyiring tulabul hilimi ge nembe leleng kaharu bari kitu ge belang bentong. Tah kitu nu dianggo abot ku akang teh Nyimas. Sanes nampi kana pangasih tina janten ibu Rama Nyimas. Oge sanes ngaraosina gaduh istri kasalira Nyimas teu pisan-pisan akang mah teu. Sakali deui akang mah teu pisan-pisan, teu aya maksad kadinya. Karna kakara ngajelaskeun nu keur dipake lamunan ku dirina tina pasalura hormat rek ngajodokeun Nyimas Sari anakna nyata kakarna teh. Sedeng karna para mitra nolak nu dasarna can mampu ngawangun rumah tangga. Janten akang ngalamun teh ngemutan perkawis abdi. Ari kang abdi makan moal bade ngalalangkungan kana kasauran sepuh. Diantawisna apa sareng ibu jara nu kagungan maksad ge apa sareng ibu. Eta mah kumaha saur apa we engke. Rupina wae apa sareng ibu kagungan maksad kitu teh. Bakating kubinga abdi tiasa patepang deui sareng sepuh ku jalan jasa-jasa ti akang. Eta ge kahartos ku akang. Kalayan ti kamari oge parantos disaurkeun mohon ku tuang rama ka akang. Mun akang can mampu hari kedah ngabang rumah tangga ayeuna mah. Da sapira ku Imas kasebatos kagungan caroge teu dibayuan onaman mah tangtos we moal sugema. Atuh ka akangna janten dosa temen. Nya bomi akang panos gaduh pakasaban mah insyaallah. Ari sakinten Imas ridho magaduh caroge kapantar akang tos nemerak dina katugaduhan. Temal karna tetep boga pamadegan moal waka boga pamajikan. Dumeh can boga pakasaban. Atuh geus dikitukeun mah Nyi Sari jempe terus melenguk kitu deui karna tungku. Euleut sawatara menit trojo lurah hormat bapana Nyi Sari norojo. Teu nyangka di hareup aya karna jeung anakna keur tinjarengtu. Geuning aya jangkarna jeung Imas. Disangka ku bapa mah keur arulin ngalongok si Aki ka girang horeng araya di dieu ceuk lurah hormat. Sumuhun ba tema karna semureuwas. Lain rek ngalongok ka Aki teh jangkarna. Lu mah rek ngalongok mah bareng jeung Nyimas bari sakalian balikna bareng jeung si Aki. Lantaran bapa rek aya badamikeun ka si Aki sakumaha nu caritakeun beuting teh. Mangga Pak, nemege bade mios ngobrol heula sareng Nyimas. Oh jungjung atuh Nyimas ka ditu. Bari hitung-hitung ngalongok si Aki. Jeung si Nini sakalian di ditu bareng ka dieu. Lurah hormat ngeukehan. Nitah neang Aki jantra nu maksudna rek ngabadamikeun perkara. Rek salametan ngawinkeun Nyi Sari kakarna. Mangga tukang meuli kabujang panas teuing di jalana. Nyi Sari ngajakan ini. Bari ngorejat nangtung sedang budi mah alung sija anu ngandung takeu. Papa mios
atuh bade mios heula. Jeung omat ke balikna bareng jeung si Aki, syukur-syukur jeung si Nini ka dieu. Insyaallah Pak. Temal karna juta rurun. Tuluy Nyi Sari ngaleos arinit nu maksudna mah rek ngalongok Aki Jantra jeung Nini Asem. Nyi Sari jeung karna bareng init sabab karna ti sajona datang ngajajabkeun Nyi Sari ka kolotna can nepungan pisan Aki Jantra. Ongkohan karna datang lagi kakara sapeuting ari katambah-tambah kulurah hormat jeung ku pamajikanana dicare. Ulah waka ka mana-mana sabab peutingna terus babadamian. Sajeroning keur baleumpang teh duanana ngabaretem wae komo Nyi Sari mati sajutna ti imah teh. Alum wae ngarasahan deui ku perkara caritaan karna nolak secara lemes timbulna teh keur Nyi Sari ngarasa kaduhun sagede gunung. Make baik dibawa balik ku karna. Karena Nyi Sari ngagerendeng jero dadana. Dipikir-pikir ngerasa kaduhung segede gunung make daek dibawa balik ku Kang Karna. Harita aing setengah digugusur keur dicai ge. Diajakan balik majarkeun ti ibu gering dipu. Sedeng Kang Rahmat bener-bener miharep ka diri aing. Samalah nyarita narek ngajak balik kanu jadi kolot kalawan rek menta diri aing. Aina Kang Karna nolak alesanana can boga pakasaba. Jadi nincakana paribasa acul dong-dong kari iga marojula ngalupaskeun peusing. Ari-aring balik deka Kang Rahmat teu apa jalana jeung jauh pisan. Sajabat ti kitu sok sieun ngadorakakeun we ka kolot. Utang tu kolot kaganggu deui pikiranana. Kitu gerentes hate Nyi Sari. Ngarasa kaduhung sagede gunung daek dibawa balik ku Karna. Waktu Karna keur lalumpang jeung Nyi Sari palebah pengkolan nu rek katampian. Pasireunana aya saurang budak jajaka keur macul di kebon. Manehna ningalieun keur lalumpang lebakeunana. Di kebon eta budak jajakan keur macul ngagebeg. Terendeng nyarita jero dadana bari panon manco neuteup kanu keur lalumpang. Si Karna jadi dia bebarengan jeung Sari. Nah, make bisa bebarengan kitunya. Geus kawin gitu Nyi Sari teh. Sopila ku si Karna make kawin dan Nyi Sari sabab aing mah geus ngadenge beja di bari toge. Si Karna geus saharian jeung Nurbaya. Tapi nah ieu ngabebarengan jeung Nyi Sari. Nyahan manusia ukur ngarurun jitu unggul. Eun si aing rek ka pasantren ayeuna rek maruruh ka urang pasantren. Pabukuna mah ka Nyi Mas Nurbaya nagis nyahoeun kitu. Si Karna aya di dieu. Gelo dimodenya. Kitu cek gerentes hate saurang budak bujang. Nu keur macul di kebon si horeng si mana horeng nu katelah si Kardun. Geus kitu mah teu loba pikir deui gagancangan katampian heula bebersih. Terus aku mangalila leos ini leumpangna meuni gancang rurusuhan. Anagok tepung pisan jeung Mang Bendul bade ganal ajengan Abdul Soleh. Nu tas ngalawi saleunjeur reng si Kardun eureun. Aduh. Kelena segereng ya kuring aya tanyakeun. Penting yo, penting pisan cek si Kardun. Di barung ku amekan ngahega. Anu menyihan ruas. Anya naon yang nganyun? Cek Mang Bendul reuwaseun sabab nu keur ngungkul bari mangula awi. Sok awina ditangohkeun karadahan dua. Ari karena aya di itu mah. Menyinu amana Mang Bendul nutup beungeut. Nya ka pasantren. Geus aya di umulan teu nandang-nandang ka pasantren. Bener Mang Bendul. Temun, ha? Ayang ini dodo nyirumulan. Ani ninu aya naon yang nganyun? Ya, kuring ngali si Karna keur bebarengan jeung Sari, anak lurah hormat. Mata kuring ayeuna rek ka pasantren teh maksudna mah rek nanyakeun ka Nyi Mas Nurbaya atawa ka Sejen. Kabeneran ieu tepung jeung Mang Bendul. Kumaha? Anjing humang aya nyangana. Nya bieu katingali si Karna keur leumpang di lebak jeung Sari. Nu bener yang nganyun. Mang Bendul si jan teu percaya. Mun teu percaya pisan Mang Bendul mah. Nah, urang susu sugan can jauh cek si Kardun. Bari terus nuntun Mang Bendul. Balik deui ka ulut jalan tadi, tilak mengko jalan katampian. Kabeneran Nyi Sari jeung Karna can jauh samalah jalanna katampian pisan. Oh, tingali Mang Bendul. Kabeneran deui jalan ka dieu ye. Buru urang ngalingkar ka belah dieu. Si Kardun ngenyang leungin Mang Bendul. Terus nyarempode ke tangka tiwu kahalangan ku tangka telus badang. Anu lar teh Nyi Sari jeung Karna ngaliwat pisan ka deukeut nu dipake nyungkut ku si Kardun jeung si Bendul. Kabeg harita Mang Bendul para mitra ngagebeg.
kalawan percayaun kana bejati si Kardun sanggeus jauh kuniang nangtung deui. Nyawenya nganun ilaha anjeunna nya masan mah hanya nya mudah Mang Benua kakara percayaun kalawan ngarasa kaget. Bukan teuing da kuring mah kakara nya hobi ieu. Basa kuring keur macua ningali Nyi Sari keur babarengan jeung si Karna. Mun urang bejakeun Nyi Mas Nurbaya bisi canyahoun mah. Ke Mang Benua kudu nyarita. Rah Nyi Mas Nurbaya jeung mama percayaun. Nya ayo anu. Tema Mang Benua teu hararese. Gancang indit nyamperkeun heula awi. Nang awi nu ditanggohkeun ngadahan buah. Geus kitu mah paramita terus kebat balik. Dituturkeun ku si Kardun. Utus sakumaha lila di jalan geus tepi deui. Gubrag harita Mang Benua ngecagkeun awi. Terus nyamperkeun ka Nyi Mas Nurbaya nu keur niis di terasang ibuna. Geus ngalawi teh Benua. Taros Ibu Rokayah bari ngareret ka si Kardun. Sabab tacan apalun kitu di Nyi Mas Nurbaya ngareretan ka si Kardun nu anyar pinang. Mana nos mu anyi? Tema Mang Benua sungguh. Ari ieu saha? Ibu Rokayah nunjuk ka si Kardun. Ieu teh yang Anun, yang Arnun. Sauna teh maling ieu. Aya naon ujang? Taros Ibu Rokayah ka si Kardun. Dan teruskeun Bu Haji. Mumpun teh ngaganggu cenah oge teh. Tema si Kardun. Nyarita bari ngajanteng sirah tungkul bangun anu para mitra sadaya nu era. Ku Nyi Mas Nurbaya sabab neuteuk wae. Teu naon aya perlu mah sok atuh ka di sok diuk ujang. Balang Ibu Rokayah. Kalacat si Kardun unggah tuluy diuk ngareneng jeung Mang Benua. Ieu Ibu abdi teh bade aya nu ditaroskeun sun. Aya naon kitu ujang? Dupi eta sun dupi Karna teh aya di dieu. Nya kamari mah di dieu ngadon masantren. Ngan ayeuna geus ampir 3 bulan belum wewe ka dieu ujang. Alatna mah dititaneangan ieu anak ibu tapi balik-balik. Hari kitu aya naon kitu ujang? Ibu Rokayah rupi nu kaget. Sun manawi nabi teh abdi nuju macu di kebon sembarang ninggal ka Lebak. Aya saurang istri sareng saurang pameget disangki mah nu sanes. Hari kitu saha ujang? Ibu Rokayah bangun teu sabar. Mun disangki mah tamu nuju amengan sunah diteges-teges teh ku abdi. Surang teh Karna sareng Nyi Sari putrana Bapak Lurah Hormat. Dina mutan teh nah Karna sasarengan sareng Nyi Sari putrana Bapak Lurah Hormat. Nah nikah kitu su. Dan sakaterang abdi mah Karna teh parantos daya di lembur babareng babakan. Nya tepang deui nuju sasarengan sareng Nyi Sari. Mugi abdi ngayakinkeun ka dieu nah Karna teh aya di dieu kitu atuh kumaha. Cek si Kardun ngajelaskeun ka payunan Ibu Rokayah sareng ka Nyi Mas Nurbaya. Puguh Nyi Mas Nurbaya ngaranjung rai-raraina beureum ngadangu wartos di si Kardun. Ngaso heula ngaso. Ngadenge caritaan si Kardun para wargi. Ibu Rokayah ngaranjung tuluy nyarita. Nu bener ujang? Ibu Rokayah rupi nu teu percanten. Ulah tiasa wangsul deui upami abdi ngabohong mah Bu Haji. Mangga we taroskeun ka ieu ka Mang Benua. Anya lagi ningalieun ka Karna nuju angkat sareng Nyi Sari. Tema si Kardun nuju ka Mang Benua. Bener Benua? Nyungun mu ani. Nya abdi ngawadongsan ku jang adu. Nyanguna jang kana. Nos itu abdi ningali danget pisan ngadampingan laras we yang kana nuju ngareneng sareng istri. Tapi abdi teu kenal ka istri nang itu. Cek Mang Benua ngajelaskeun. Rai-rarai Ibu Rokayah janten beureum tos kantenan ari Nyi Mas Nurbaya mah meuni baru. Eta geus lila di dituna ka? Nyi Mas Nurbaya nemet tumaros. Bari neuteuk kana beungeut si Kardun. Buka tuh Nyi Mas jalaran nemet teh. Tepang bieu ge nepi bieu sareng deui. Tos lami abdi teramengan ka bumi Lurah Hormat teh. Tema si Kardun. Sajelasna jarang ulin ka imah Lurah Hormat. Mun sakitu aya peryogi nama bos nanging ngapunten we ku abdi diganggu pokna deui.
naon ujang malah syukur bu di bejaan kujang karena Pangajibun Mas uju permioso ira itu ngantun tidak melawan sekedik deui sun si Kardun pamitan rek bali mangga ujang hatur nuhun balar ibu Rokayah bari ngadu jut si Kardun turun ngalewas balik deui ka kebon nyaan benul maneh ningali kayaknya karena kitu ibu Rokayah rupinu panasaran naros deui ka badega nuhun wani ami ningali nyalinya jangan nambian aya jangkarna nuju ngareneng sareng istri sami sareng Nyimas aduh Bandung di Sumang di mamu anyi temal mang benul puguh we Nyimas Nurbaya abak asa Bukit Panas ngadangu caritaan ti badegana yen karena kererenengan lempang jeung saurang awewe raraina meuni semugeun direbeusi atah beuleuh kunaon cenah jangkarna terus balik teu datang ka dieu cenah Nyimas kalah kadatang ka nu sejen lain ka dieu saur ibu Rokayah rupinu hemeng bari neuteub kana rarai Nyimas Nurbaya putrana saeus ibu tong diang emutan eta tos yakin jalmi teu aya rasa di rumasa sakitu di dieu diurus daharna nya ngalap elmuna di dieu salangsungna ka dieu kalah karepot-repot urang Nyimas Nurbaya bendu ngaraos panas jalaran dinten teu ge anjeunna kagungan harapan ka karna sabab karna anu sakitu bageurna sakitu alimna tur gede jasana tarik-tarina ayeuna aya beja kitu ngadon babarengan jeung awewe sejen bari teu nepungan bulan lain ku kitu we ibu mah ngarasa teu ngartina teh ongkoh manehna dititah ku ibu jeung ku aman neangan Nyimas bari manehna ridho samalah nyaritana mah kajeun tepi ka mana ge ku abdi moal burung teras dipilarian sangem paripaos sanaos Nyimas edi lak-lakan age bade disusul cenah kitu muhun nanging buktosna we melengkung bekas nyalahan ibu si horeng ngabudi ucing mang benul cing ama jeung si Aki sina ka dieu heula sakeudeung kuring aya picaritaeun babakuna mah si Aki mangga Nyimas tema mang benul nyarita agak eueuh dageus kitu bakatna leos mang benul ngaleos rek nyusulan ajengan Abdul Soleh jeung Aki Jantra anu nuju nyaksian nu ngadangdosan na langit madrasah nutus sakumaha lila ajengan Abdul Soleh sareng Aki Jantra tos sarumping jalan-jalan ati pengker di mana Nyimasna benul geuning eueuh di patengahan mah saur ajengan Abdul Soleh nini no ni mayun mama temal mang benul bari nu nyuku indung leung koroyong ajengan Abdul Soleh kapayun dituturkeun ku Aki Jantra samalah mang benul ge nuturkeun barang goka sampah ibu Rokayah sareng Nyimas Nurbaya nuju ting harulang di teras aya naon Nyimas meuni asa dareuwas sama mama disusulan ku kieu benul taros ajengan Abdul Soleh bari nari kursi lajeng cali gek Aki Jantra diuk ngareneng ari mang benul ngajanteng deukeut lawang pok Nyimas Nurbaya mayunan sasauran di barung kuraraya meuni semugeun semu asak pertanda bendu ka karna mama teu sangki bari sakitunya kang karna teh nya mama katinggal nama rupi anu alim nakeur diwubuh kana ibadahna getol si horeng teh ngabudi ucing mama saur Nyimas Nurbaya ujung-ujung sasauran kitu we atuh puguh ajengan Abdul Soleh ramana ngaraos kaget ngabudi ucing kumaha ari Nyimas ajengan Abdul Soleh neuteuk teras ngalirik ka ingkang garwa nuju melenguh Aki teu sangki teuing nya boga incu teh ngabudi ucing Nyimas Nurbaya sasauran deui ka Aki Jantra sorang ngageter margi di barungku nafsu aduh gaduh ucing di mana Nyimas daki mah teu gaduh anak-anak dajan cu pamika pungkur mana resni ngukut ucing buntut santel muntos paeh daya nyunyumpit ada sabegitu Nyimas kana ucing cek Aki Jantra salah reungeut samalukna Nyimas Nurbaya naroskeun ucing lain abdi butuh ucing Aki tapi incu Aki teu sangki ngabudi ucing Nyimas Nurbaya sasauran rada tari saha nu ngabudi ucing teh Nyimas incu Aki ameng ngabudi ucing kumaha ari Nyimas Aki Jantra ngerasa kaget heula Aki heula kuring rek tumanya heula ka Nyimas sabab kuring ge ngarasa kaget ngabudi ucing kumaha Nyimas
kapanjang karena can momo geus hampir kana 3 bulan ayeuna ajengan Abdul Soleh naros deui ka Dimas Nurbaya bari netep kararaina nu bari baru pok Ibu Rokayah garwana sasauran kieu amanah nami teh kasumpingan ku saurang-urang kali pameget dadegana mah teu tebih sareng dadegan jangkarna malih ka dieuna ge sareng ieu Ki Benul mun teu apa lagi kana jenenganna mah jalaran tepang nama bieu ari geus kitu nya ku abdi ditaros nu maksudna aya naon ari saur anjeunna teh ujug-ujug naroskeun jangkarna we lajeng ku abdi dicarioskeun jangkarna mah tos bade 3 sasi ayeuna teh acan sumping nya teh nuju milarian pun anak saterusna kumaha ari saur murang kali nu ka dieu teh nyaurkeun ningal jangkarna nuju angkat sasarengan sareng hiji murang kali istri saurna teh putra lurah hormat ti girang malih Ki Benul ge ningalieun jaran di wartosan ku eta murang kali pameget teh harita Ki Benul nuju ngalawi baler Ibu Rokayah nanya Benul laing ningali aya jangkarna ajengan Abdul Soleh ngaliri ka Mang Benul badegan nuhun mama abdi ngawinan mah teu panjanten nanging sabana abdi dinunggun budang kadun abdi ningali jangkarna nuju angkat ngareneng sareng urang kali istri pandangan jangkarna di Jambeng urang kali istri hea meni hebat pisan gitu Mang Benul maka ditambahkan majakeun leungeun karena dicekelan ku leungeun budak awewe puguh para mitra manah Nyimas Nurbaya beuki heheaban panas para mitra anu mulia Aki Jantra harita terus nanyakeun nuju sasauran naon ajengan teh menu uplok itu Aki Jantra nanyakeun sabab teu pati kareung ajengan nuju sasauran ieu Aki biang Nyimas teh sasauran kasumpingan ku saurang-urang kali pameget saha sun ieu biang Nyimas naon nanya sun Aki masuk ka mana wae atuh moal ka mana wae Aki mah kapan kubang geus atuh kenging udah lider sareng sini bade ngalongok saung ge kapan diwagal ku sajayana tuh cik Aki Jantra abong kena geus pikun nyarita ka mana karep ieu Aki biang Nyimas teh bieu kasumpingan ku saurang-urang kali pameget dupi jenenganna teh Jangkardun ajengan Abdul Soleh sasauran rada tarik malih korsina dieserkeun caket Aki Jantra hehehe si Kardun budak loyor teh ada di ajeng aju duka ting loyor henteuna mah da teu acan terang kuring oge bade naon cenah budak loyor make los-los ka dieu sagala saurna mah ngawartoskeun jangkarna ka pendak nuju bapa ngareneng sareng ulang kali istri putra Ki Lurah hormat ti girang kumaha pangleungeun teh si kujang reneng anjeun anak Ki Lurah hormat leres Aki waler ajengan Abdul Soleh pono ceuk saha aya si kujang ajengan Aki Jantra sakapeung nyarita lemes sakapeung biasa mun saur ieu biang Nyimas kenging katerangan ti budak nu ngaran si Kardun teh aduh ajengan mah budak loyor kitu budak gede rahul di gugu eta mah budak ngimpi sugan moalnya aya si kujang teu ka dieu tong di gugu Nyimas paong budak teh teu jauh tinggalan si Kardun ngaranna ge Aki Jantra teu percaya kabejaan aya karna ku si Kardun teh laras Aki malih ge Ki Benul ningalieun jalaran di wartosan ku murang kali pameget nu ka dieu teh ningali jangkarna sareng nuju ngareneng sareng putrana Lurah hormat nang awe taroskeun ka Ki Benul saur Ibu Rokayah Mairan nanya lain ningali si kujang Benul Aki Jantra nanyakeun ka Mang Benul nuhun Ki abdi ningali jangkarna nuju ngareneng sareng murang kali istri mu abdi sareng kujang nya jangan lu diintip jangan sampian ente ngabohong abdi mah ente sama Bang Benul sajelasna wah teu ngajel deh kang lamunnya si kujang balik pihakku teu nyemonan ka dieu jeung moal daek-daekeun acan dina nya lagi geus datang los-los ka ajengan ka Lurah hormat maksudnya Aki Jantra tetep dipercayain kana omongan si Benul ngasawios ari angin teu percaya mah jeung abdi Mang Benul si janu keuheur tuluy merengu
atau si mama tong naroskeun deui kasih aki abdi mah yakin percanten kana cariosan ti jalmi nu name ka dieu Mang Benul. Piraku itu ge ngabohong margi susumpahan sagala mama. Pami kitu Mang Benul teu ningali name abdi ngaraos Kang Caya. Ini mah kieu we amana. Pami ira-ira Kang karna aya ka dieu tos tong diangkeun mali mah sing tong aya di dieu lah diusir sakantenan. Jalmi naon kitu nu asih dipulang sengit. Tinggal rumaoskeun sakitu kalalamianan aya di dieu nya tuangna nya ngalap ilmu nati mama. Hari sumpi ngadon ka bumi nu sanes. Abdi nu sanes ku panas-panas teuing hate mung eta mah teu raos we ongko anjeunna teh aya di dieu nah muli ka bumi nu sanes mangga we galih ku mama. Pantes jalmi kitu nya abdi mah tos teu suka kasumpingan di ku anjeunna oge. Saur Nyimas Nurbaya Bendu teras ngoloyong lebet ka bumi malih dituturkeun ku ibuna inggis Nyimas Nurbaya ngajurag ka putrana Lurah Hormat nu tantos cek emutan ibuna bakal jadi riributan. Hari ajengan Abdul Soleh harita terus ngahuleng rupi anu bingung. Tong dianjal teuing ajengan lah si kardun mah umat tukang gede rahul su umat loyor teh. Eta mah rek ngariweuhkeun we ka sadaya pot asa piraku lamun si kujang balik teu ka dieu. Digana ka saung Aki ge pasti ka dieu lantaran diri itu oboy saha kapan. Cek Aki Jantra tetep teu percayain kana omongan si kardun. Undan ajengan Aki jajan lohor di kabu akhir. Geus budu gajannya ajengan. Pokna ngorejat nang tu parados nangwe. Tembal ajengan Abdul Soleh. Jut Aki Jantra turun tuluy ngalewas rek katampian heula. Ari Mang Benul para mitra. Hari tateh motongan awi. Keur pisuluheun di bibir ajengan Abdul Soleh teras kalebet bari nutupkeun pantong. Ngaso heula ngaso. Para mitra anu mulia, lol ajengan Abdul Soleh ngeloa tina lawang kamar Nyimas Nurbaya. Katingal Nyimas Nurbaya nuju nangis di payunan ku ibuna. Kojeng kang ajengan Abdul Soleh harita para mitra kalebet. Teras nyaketan kalayan sasauran. Dimas kunaon make jeung curi kawas budak naker. Atukeun bae dinanya nage karna datang kalawan teu ka dieu. Mana kitu geus sumegatkeun tali kaduluran ka urang dieu. Ongkohan tadi ge urang mah teu ngeukehan teu nitah manehna mah santren di dieu. Eta mah niatna sorangan. Satadina ku ama dirawatan sotenan kahiji ningali Aki Jantra. Kaduana karunya sabab manehna ngakukeun mah geus teu indung teu bapa. Teu boga baraya-baraya acan. Cenah eta manehna ngadon cicing di batur. Atukeun bae mana kitu geus teu seukaeun cicing di dieu. Saur ajengan Abdul Soleh ngaburukan ingkang putra. Pok Nyimas Nurbaya ngabaler sorana rada pura wireh disarengan nangis. Ku kitu teh ama sanes abdi ge da teu ngeukehan anjeunna kedah aya di dieu. Eta mah ku teu raos teh ku perkawis teu aya na di dieu. Sasat ku ama sareng ku ibu dipiwarang milarian abdi bari sareng abdi teu tepang pisan. Ayeuna mulih teraskan sanes. Kupin mah sanes milarian abdi nang milarian putrana Lurah Hormat. Dan abdi ge tos nguping wartos di sanes perkawis putra Lurah Hormat. Tos lami teu aya di bumi. Ayeuna kapanah ku Mang Benul nuju sasarengan sareng karna. Mana kitu ge yakin karna sanes milarian abdi. Kami milarian putra Lurah Hormat. Saur Nyimas Nurbaya boga timuru nepi ka palebah dinya. Padahal karena tengah haja-haja neangan Nyisari anakna Lurah Hormat. Ngan eta mah diparengkeun we karna tepung jeung Nyisari tasmani ditampian. Ari katamah-tamah karna geus ngadenge beja ye Nyisari ngorolos. Nya atuh akhirna ku karna dibawa balik setengah dipaling. Tinu ngarawatanana. Tajarian ti Rahmat alias si Dadali Emas. Nungku kiwari Rahmat jeung si Jobin katut si Inta keur maluruh anu ngiwatna Nyisari. Tos diwaler kitu mah ku ingkang putra koloyong mama ajengan Abdul Soleh kaluar ti kamar.
Nanging sateuacan kebat ngagupayan heula kagarwan. Koloyong Ibu Rokayah kaluar nyamperkeun ka Carogen. Nuju nyalingker ka caket lawang kamar. Terasa sasauran ngaharewos. Ibuna, Omat Nyimas ulah dijauhan bisa disinit ngadatangan anakna Lurah Hormat. Ayeuna amarek ngajurungan Kiminta sina maluluh ka girang nahan cenah jangkarna aya di Lurah Hormat. Mawi ku abdi dituturkeun ge nyaeta kitu ingis angkat ka bumi Lurah Hormat. Mangga wae bade mibarang Ki Rubinta mah. Mali aya saena sina diyakinkeun ku anjeunna. Margana ka jeung tos sepuh. Abdi ge sanes teu percanten ka si Banul. Mung sepuh mah tiasa dipercanten sareng asa piraku Mang Rubinta bade ngabohong ke. Waler Ibu Rokayah. Tos kitu mah ajengan Abdul Soleh angkat jalan ka pengpet. Teras nepangan Mang Rubinta. Di bumina henteu sabaraha tebih ti madrasah ukur kahalangan ku kebon. Diparengkeun harita Mang Rubinta tepung pisah di jalan nu maksudna rek katampian. Atuh didinya keneh ku ajengan Abdul Soleh sasauran miwarang Mang maluluhkeun karna di bumina Lurah Hormat. Tuleleda Mang Rubinta gancang bebersih. Harita teh katampian ari ajengan Abdul Soleh teras angkat ka masjid. Nu teu kungsi setengah jam sabada Mang Rubinta salat lohor di imahna. Terus ingit rek maluluh karna. Samalah Mang Rubinta make mawa incuna sagala digagano. Sabab inung bapana keur ariweuh jadi katempuhan kudu ngasuh incu. Urang malikan heula kana urusan karna harita. Keulila geus balik jeung nyisari pramitra ka imahna Lurah Hormat. Sadatang-datang oge Lurah Hormat gancang nanyakeun ka karna nu cadiuk canaon. Watasna sehet.